Kamu teh ditinggalkeun ya ku barudak. Tadi mah rek lalajo Persib. Nah, aya di lapangan ieu ya. Waduh, aya wayang ya. Rame alah ieu mah. Bener ya. Aya Kang Putra. Halo. Di mana deh kamu? Kang Putra sehat? Alhamdulillah, rek mana ini? Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam, Kang. Aduh. Kamu rek mana jeung Kamu teh ditinggalkeun ku peuting Ciwaruga rek lalajo Persib. Ai pasti teh nah cing teh ieu mah da panggungan wayang. Alah, salah. Mah atuh kumaha da kedona wayang. Aya pergi salam dunya ye. Tuh. Naon atuh? Pak, naon? PRT, PRW, RW, PRW. Kalurah. ayo untuk Naon atuh mah? Tukar nyoting dan foto nama. Pak, gok lah di dia mah. kieu we hari Kumaha. hari amu mekal naon jadi itu. Bekal HP hiji. Heeh. Tadi teh naik ojek. Kamu teh diturunkeun di jalan. Alah, ke ojek. Da tadi teh ditaringakeun ku budak peuting Ciwaruga jang poden. Aya di dieu kan bae lah nu penting mah aya mah lalajo wayang ieu mah. Tadi rek lalajo Persib. Ayeuna jajo Jadi lalajo wayang. Oh, kan biasa nu penting mah lalajo we. Aya mah kieu we nama amu. Sareng samu ka ditu. Sorangan. Sorangan wae abu mah nyorangan. Sorangan wae. Ini sorangan ka dieu. Dek ngajajanan mah. Dibalik kumaha kamu ka dieu incu. Aduh, Incu di jajanana biasana ge. bisianya di bekalan dia. Pamiarta wayang golek salam dunya kumaha eta teh? Ya, eta mah salah sahiji support kanggo PMP nya. PMP teh putra munggu pawenan. Oh, nya. Iya Oh, namanya. ayanya kidalang dan Dan sudah amung sitarya. pokokna mah cing sararehat. Amin. Amin. Mohon amin. Opening heula pokokna mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamiasa tetang deui nya sareng channel Ambun Coy. Ambun Coy teh ayeuna teh nuju di lapangan mana ya Kang Putra? Ieu teh lapangan Foral. Cimahi Selatan. Cimahi Selatan. Ya, Cimahi Selatan. Ambu ayeuna mah jalan-jalan. Kamu ngasab. Aduh, sukaheun ya kawan. Ngasa bongko. Dasar ongko atuh teh disasarkeun ku ojek ongko. Pokokna mah Jabat teu mawa duit. teman duit pemain mudah-mudahan dibekalan ya ku Kang Putra ya. Aya teh ti dalang. Manajer. Ayo. Alah. Ayo. Aduh. Mudah-mudahan cing sararehat. Pokoknya bangga ya manajer. Tak biasa aku teh sareng manajer PMP-nya. PMP. Sehat. Putra munggul pawenan. Alhamdulillah, nu penting mah. kita sumpi. Aya di luhur. Nu penting mah sehat. Manajer cing aya seueur acarana nya. Cing seur artos na oge. Seueur artosna ngarang bekalan ka Ambon. Menang jodoh. Sa eta sehat. Ja dudak itu. Duda ngan aya nu nangguan di imahna. Duda cing duda. Pokoknya ka pamirsa Ambon Cuy, ulah hilap ditonton channelna PMP PMP channel. di subscribe-nya, like, share, dan komen. Betul. Teu hilap oge channelna Sesepuh keluarga sadunya. tong hilap oge Ambon Cuy channel. Ayo pokoknya mah cing sararehat, cing aya rezeki sadayana. Tonton terus YouTube Ambon Cuy. Ambon Cuy. Ciu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pesta pamirsa kamu teh pernah sareng ki dalang anu dandan Dede Amung Sutaya lah. Aduh ki dalang sehat. Alhamdulillah. Ambu sono. Aduh, Penak di dieu saya beki seksi wae. seksi amu mah. Nanti ki ompong. Amu teh tadi jalan-jalan. Ditinggalkeun ku incu amu. Amu teh rek lalajo Persib, picing Persib. Kapan ibaratna minggu. Kamu salah alamat ya ta? Anak si baju biru. Baiklah, Hati biru. hati biru. Kasih nu aing. Lain. Ai di dalam usaha. Tuh, pamajikan jeung sinen. Aduh, di dalam satu nuhunnya sono. Ya. Tadi teh. Aduh, cing sehat teh pokona mah. Amin. Ambo oge sing sehat. Sukses selalu. Sukses selalu. Seur jawabna pokona mah. Amin. Kamu teh aya nu bade ditaroskeun ka ki dalam. Ya. Mumpung aya biasa mumpung di dieu. Nah, ngawitan
Oh, ngawitan diajar kana dalang teh di tahun sabaraha ti dalang teh kapungkur. abdi ngawitan diajar ngadalang mah ti SD ge atos diajar. Terus diajar. Mohon ku bapak dede almarhum Oh. bapak dede Abdul Sutarya. Terus ngawitan ngawayang siang di SMA lah kelas 1. Kelas 1. Ngawitan ngawayang wengi di SMA kelas 3. SMA kelas 3. Terus ngawayang wengi tapi masih kene diajar lah gitu. Masih kene diajar kene. Mohon masih terus belajar. Kantor sekolah di mana wae yo? Oh iya ngawitan di 2002 ngawayang wengi Nya. di Kuningan Kapungkur. Upami sakola mah abdi SMP mah abdi SD mah di Subang di Pundiang Mamah Umay Mutiara. Oh di ditu. Juru kami jual lah Kapungkur. Wah, kami seringan. Dulu jadi gede. Terus Umay Mutiara terus SMA ngalih ke Bandung. SMA kali kabar Bapak Dede Amung. waduh. Di perakan saat serang di dalam Bapak Dede Amung pun Nya. hancur. Nya. Cika SMA di SMA 16. 16 Terus kuliah di ISBI. sekolah di ISBI, Kapungkur mah STSI-nya. SSI. Tapi abdi teh alhamdulillah di DO di drop out. Di semester 5 teh dikeluarkeun ku ISBI teh. Ah, kunaon? Tahu? Jadi terus aya manggung hiji dua. Terus jalan terus ningali artis teh. Jadi orang yang diajar teh gini. Kita ngasal. Terus bener bae itu konsentrasi kaluaran. Lebat deui paku mulai 2 tahun lebat deui ka Universitas Nurtanio. Ambil jurusan administrasi negara. Jadi ESOS, sanes esen ambil masuk. ESOS gelar. Bakso sana? Baksos mah tapi sosial atau mah Ya, siang gorong-gorong. Penting kira bansos abi mah. pendidikannya bagus. Kamunya juga lah. Sekarang teuing lah. Gitu. Ai di dalam teh putra kasebriji dia di almarhum teh. Di almarhumah upami ti sadayana mah ka 11. 11. Mau ti tilu biang. Ya. Ya gaduh tilu bapak temi. Upami pamaget mah aya opat. Pamugat mah aya opa. Pamaget mah. Sadayana ngadalang. Sadayana adalah Ngadalang. mah kugu papa. Anu kahiji Ki Dalang Wawan Dede Amung. Aduh sama. Anu Cika. Kalau di kampung tapi Si Cika nakal eta dari Cika sekitar nakal. Kita makasih ulah di Masih ya. Terus kedua Kedua Asep Koswara Dede Amung. Katilu Yoga Dede Amung. Abi nu bungsuna. Aduh lu bungsu. Sudah. Aduh, Gitu. pamiasa nu bungsu ya teh. Iya. Mudah-mudahan nya cing sarehat sadayana. Amin. Eta pisan. Pokona mah bagja ye almarhum Pak Dede Amung Sutarya Suwargi teh bagja pisan. Alhamdulillah. Aya nu neraskeun. Laras eta gitu. Margi kusaha deui dimulaina seurang lain kurang-kurang Sunda. Terus ade mun kurang di memulai mahnya. Bangsa deui mah modek. Walai ke tatong tuh budaya nasi sorangan. Eta. Ditanamkan. Ditanamkan. Cinta budaya sih. Tidak aku pakai kabaya Cara jadi susu lepet apa? bisa gitu. Ya suka dukana dina dalang kumaha ya suka dukana ya. Suka dukana ahli suka nama jelas. Jelas. Dan profesi anu paling saya profesi hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Suka nama teras nya urang teh tiasa ngahibur Jawa Barat kuriling lah gitunya urang teh. Eta sukana teras yang menghasilkan juga rezeki kangge pribadi kangge keluarga. Kangge nayaga oge gitu kan. 40 Bisa masih rezeki ka aranjeuna oge ka aku kana yaga. Terus Melestarikan seni budaya Sunda wayang boleh. eta Menjadi sukana kerjana lah. cing mas ieu amu teh wios teu maros sih amu wios Mangga ya sia. ngaros ke mana wae So, anu masih terngiang-ngiang ye di Kidalang pesanti almarhum Abah Dede Amung Suwargi punten ye oh siap saya. Pesan aja. Bapak Dede mah pesan ka Kalaputrana. Kami nak kanu janten dalang. Kade omah mun jadi dalang pek sarame-ramena ngadalang tapi tong leupas tina ugeran. Sabab dina dalang aya tetekon, aya pakem, aya wiwaha jeung sajabana 12 tetekon padalangan tong dirempat. Jadi silakan berkreasi sebebas-bebasnya. sebebasnya Hidup ke waktu di bapak kajaman. Wah, tapi tetap kedah aya batasan, kedah aya ugeran. Karena wayang mah seni adiluhung. Tah eta pisan Tontonan jadi tuntunan kudu aya bekal nu lalajokan
kudu aya bawaan balik. Bawaan Bali. Selain ti bahagia sesurian ngabodor segala, tapi aya pesan moral. pesan moral. Cuk, menika ya gitu. Kamu mah taresep ya teh. Ngobrol salang kida. Dan teh ya teh rasa bisa. Alhamdulillah. Aduh. Ayo ya teh ngomong-ngomong teh, aya kegiatan selain ngawayang naon ieu? Oh, kegiatan seru. Kalau san abdi teh ke wakil ketua pedalangan Jawa Barat. Oh, ayeuna Ayeuna. janten Teras di Kota Bandung sekretaris ketua Pepadi Jawa Barat, Pepadi Kota Bandung. Kota Bandung. Teras ketua Bandung Utama. Bandung Utama. Ketua budaya Bandung Utama di Kota Bandung ya. Ya. Ya ngelatih murid-murid ngadamel konten sami serang. Nya sami sareng abdi gitu. Iya, ngadamel konten. Dikulilingan ka ditu ka dieu. Ada konten Caa. cerita sejarah wayang. Wah, eta kamu teh ka ditu ah. Ayo, atos mangasieur atos manggil bintang tamu Sunda sadaya. Sunda sadayana. Khusus bintang tamu Sunda. Tah ayeuna teh ki dalamnya zaman teh beuki modern. Aplikasi-aplikasi makin canggih ya kumaha ya. Kolaborasikeun seni budaya di zaman modern teh kumaha ya. Ya, ayeuna tos luar biasa saya lah. Nah, upami modal ayeuna kan tos aya YouTube. Sadaya dalang abdi kalaban abdi tos di live di YouTube, PMP channel. YouTube abdi terus live TikTok dulu kali kan sok-sok live di TikTok oge. Sok aya kan salah satu. Kamu oge sok nonton. Nah, itu. Aya cinta ya dalam konten. Salah satu memanfaatkan kemajuan zaman, kemajuan teknologi gitu kan. Jadi seni teh lebih menjadi eta di teh iklan zaman minum ka waktu, bapak zaman. Bapak zaman. Bahkan ka zaman lah kacai lah gitu. Zaman, saya sangat zaman. Oh, zaman. Ada mah Tah. Aya nu bade didugikeun ya kanggo seniman muda yeuh, nonoman muda padangan sadayana naon ya dugikeun we. Pokona mah kangge seniman umumna ya. Seniman umumna pesan-pesan mah panggilan siap. Tuh, langsung naik. Kayak kieu, kayak itu. Wah. Oh, siap. Loh. Tuh, dan pesan kangge Pak seniman luar selain wayang, tetaplah cintai seni Sunda. Karena bade sieun kunaon era kusaha ngamumule kusorangan, bangga kunaon reueus kunaon ngamumule seni batu. Eta pisannya. Kangge para dalang mah tetap semangat. Percaya seni wayang golek moal punah. Karena masih keneh aya nu hajat. Aya nu hajat nu nyunatan. Pokona mah anu bener ngamumule seni mah nu hajat. Mulai dari selama aya nu hajat mah semangat terus. Harapan kamu pemerintah ya? Kangge pemerintah mah jelas ya. Lain ukur dina babasa mencintai wayang, mencintai seni, ai ditanggap tara. Tampilkanlah minimal misalkan di Kota Cimahi ayeuna, tampilkeun seni-seni di Kota Cimahi. Minimal dina hari jadi Cimahi. Silakan aya bintang tamu di luar oge, tapi sehari mah khusus untuk seniman-seniman Cimahi tampilkeun. Aya di Kota Cimahi. Kota Cimahi. Eta pisan. Supados semangatna ngegedur si seni muda karena diangge ku pamarintah. Itu ayeuna bade adalang abi bade entos acuk we nya atau selacuk lah. Bade senda kaset. Enak lalakon naon sih? Tah pemilah kono tacan ya. Tacan aya. Biasana bari mapa saya. Bari mapa. Siap. Pokokna mah tong hilap, tonton YouTube-na PMP channel. Subscribe, like, share, and comment. Subscribe, like, share, and comment. Sing hilap oke. Channel Abu Encoy. Channel aya hiji deui channel. Eta teh sesepuh salam dunya. Oh, PWG sesepuh dunya. Tapi eta mah geus stop PW di Subscribe karena ulah lain daerah lebih banyak. Pokoknya waktu sehat kita siap amin. Seniman sadayana di Cimahi ge cing nanjeun Mararanjang pokoknya mah aya rezekina cing narabo pokoknya mah kade nu hajat cing narabo karunya ieu seniman teu narabo gitu pamarentah cingnya tonton terus YouTube na Mujoy Amunjoy cihuy siap cuy di api-api wayang minang kabayangan manusia anu kumelendang di alam pawenangan kumelip di alam mulki kesah yang widi pagelaran wayang minang katongtonan anu adiluhung ngandung palsapa katut pitua
gesan guareun katut lenyepaneun urang salaku manusia anu ngabogaan sifat mulia. Dina goni ngajalankeun kahirupan di jagat raya Pramudiksa. Sasieureun sabeunyeun bahan gesan peueunteungeun ngundang luang tina wayang tongtonan sing jadi tuntunan sempal guyon disarengan gogonyakan. Dina wengi ieu pangaresana Kidalang dan Dede Amung Sutarya baris medal carios atanapi lalakon taya sanes nyaeta Wahyu Cakra Ningrat. Sakali deui pangresana Kidalang dan Dede Amung Sutarya dina wengi ieu baris medal carios atanapi lalakon Wahyu Cakra Ningrat. Oge teu kapal wargi sadayana dina wengi ieu live YouTube-na nyaeta PMP Channel anu teu tiasa nyumpingan ka ieu patempatan tiasa muka wae dina YouTube-na PMP Channel. Tong hilap di subscribe, komen sareng like na di subrek kanca mitra kaum dangu anu mulia. Kumaha geblengna leunjeuran ieu carita mangga urang sami-sami nyakseni ti awit dugi ka Wakasan. Sakitu anu kapihatur ti rombongan hapunten tina kakiranganana sareng kalalangkungan gemblengna tina kalalepatan. Pamungkasna ti rombongan wilujeng nongton wilujeng nyakseni ka sadayana mangga nyangakeun